Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring pun Egi Prajasetian dina raraga resep diajar bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet karena pangajaran kaulinan barudak. Naon kadi kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak nyaeta kamonisan anu sok mindeng dilakukeun ku barudak. Aya nu bisa dilakukeun ku sorangan, aya nu bisa dilakukeun ku duaan, aya nu ku seueur, ku seseueuran. Aya oge nu sok dilakukeun ku budak awewe kaulinana teh. Biasana budak awewe unggul aya nu sok budak lalaki, aya nu campuran oge bisa. Aya oge nu dibarengan ku olahraga tradisional. Aya deui nu ditambahan ku kasenian kaulinan barudak mah. Anu sok dilakukeun ku awewe naon barudak ku budak awewe kaulinana nyata bisa bola backland misalnya teh. Aya deui congklak eta bisa. Terus sok ku budak awewe naon cing. Misalnya teh bisa main karet. Eta leres. Terus anu ku budak lalaki naon? Ku budak lalaki biasana main koreci. Aya deui main main pepeletokan nu tina awi teh geuning. Aya tembakan teh bisa. Tembakan. Eta biasa bandring. Bandring dengan manuk. Eta ku budak lalaki. Anu dibarengan ku olahraga tradisional nyaeta misalnya boy-boyan. Eta bisa urang teh olah fisik. Terus santang anu di garisan teh yang garis ku seseueuran ku kelompok. Eta saya pisan kanggo tubuh urang, kanggo awak urang, kanggo raga. Jadi nu olahraga teh sanes jempol hungkul. Ayeuna mah kan seseueurna olahraga teh olahraga jempol gitu tah. Ayeuna mah urang cobaan karena olah tubuh sadayana. Aya deui nu dibarengan ku kasenian, ku nyanyi misalnya teh. Eta cing ciripit ge eta geus aya nyanyina tos aya. Cing ciripit satulang sabawang, sanganu kajepit tunggu lawang. Eta cing ciripit aya hopimpah. Hopimpah kaasup kalebet kana aya kasenian. Aya deui naon anu oray-orayan. Eta aya fisikna oray-orayan bari nyanyi oray-orayan luar leor mapai sawah. Eta ge sami wae aya kasenianna. Jadi kompleks seueur pisan kahadeanana tina kaulinan barudak teh. Terus nanti aya nu bang kalima gobang bang bangkong di tengah sawah wah wahai tukang baji gur urus sekolah desa saban poe ngajar jeung aya saterusna. Eta ngalatih pikiran, ngalatih otak, menstimulus otak kanggo ngapalkeun bang kalima gobang bang. Terus nanti bangkong di tengah sawah wahai tukang baji gur eta tos mangrupa stimulus kanggo rerencangan sadayana. Jadi supaya apal otak teh terasah. Saya pisan kanggo urang kanggo diajarnya pokona mah amun tos dilakonan urang tos ngaraosan kaulinan barudak pasti resep pisan jeung rerencangan. Jadi orang tiasa silaturahmi jeung rerencangan. Kumaha contoh-contohna? Kayak aya sebagian contoh kaulinan barudak dina video ieu. Kumaha contohna? Urang sakseni we sasarengan. Kayak wilujeng nyakseni. Yuk. Ira, urang cinciripit yuk. Ayo, orang ajakan nu tejena. Ayo.
Cing ciripit satulang sabawang, sahanu kajepit tunggu lawang. Menemen. Kerudung. Sempat berapa menitnya? Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sembilan, 10. Geus. Ira, Elin, Rima, Dina. Om pim palayum gambreng. Tanu babaturan si putri. Ira. Di dia. Gua ambil kedua. Aku kedua ya. Terus nu mana weh nu penting sarua. Sok saheula. Aku umpi paheula aku ketiga. Umpi paheula, Pak. Umpi pa ieu lain umpi pa. Naon sih anu ke ieu keluar nu nya. Sok umpi pa kan umpi pa. Umpi pa layung gambreng. Gambreng. Nah, gambreng. Nah, sira. Kumaha ieu ya? Ayo deui. Pababram gambreng. Kedua. Tilu, sweet. Sok beula. Mulai. Gitu dulu. Om palayum gambreng. Ira. Gambreng. Bih. Caranya. Ini berapa berapa? Aku kasih.
bang, bangkong di tengah sawah, wah. Wahai tukang bajigur, guru sakola desa saban poe ngajajar jarum paranti ngaput putri nu galelis lisung kadua halulu luhur kapal udara ragrag di Jakarta tahun 2000 buah menang ngalala lauk menang nyobek bekong menang muter terus kaki anjur jurik numpak kudada daang sangu goreng rengkok bakekok aki nyampur di bokok cincang keling manuk cingkleng cindeken plus kakolong bapa satar bulanang cincang keling manuk cingkleng cindeken plus kakolong bapa satar bulanang. Udah. Terus katinggal kan kumaha contoh-contoh dina kaulinan barudak. Ayeuna mah tos terang kumaha kaulinan barudak teh. Tos sumangat hoyong kaulinan, hoyong ulin. Tos non bergelora, tos berapi-api hoyong kumaha sih kaulinan barudak teh hoyong gara-gara ngalakonan yuk atuh urang gara-gara saat nonton video ieu ajakan rencangan tapi tong seueur teuing daena menuju
physical distancing cenah, protokol kesehatan, bari make masker jeung tatangga we duaan urang cobaan. Oke sakitu anu tiasa ku sim kuring sapi hatur Wilujeng Patapangri sareng sim kuring puniki Praja Septian dina resep diajar bahasa Sunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.